Urang teh kamari aya babaturan. Baturan. Tetangga, maksud tetangga. Oh, aya naon sih? Nanyakeun kieu. Maneh wau jeung Bah Gembul teu cenah kitu. Acuk maneh? Cuk urang teh nya pimpinan urang gitu cuk urang teh. Eh, Heuh gitu cenah pimpinan urang. Eta Bah Gembul boga anak rana si Yoga lain. Cuk maneh? Cuk urang. Cuk urang teh heueuh si Yoga itu naon? Gitu lah tak enak nanya ke Abah. Kieu. Si Yoga cenah cek manehna, cek tetangga urang. Si Yoga teh ya Bah. Duh teuing. Kunaon sih? Sebenarnya atuh diomongkeun guru bebeja kan kalau jadi kolot teh Bah. Nya heuh. Ayeuna da kumaha amun teh ditakeun wiwirang sebenarnya ibarat bicara teh kita wiwirang Nya Bah. kudu ari beuing aya naon-naon kudu dibejakeun ka kolotna. Heeh, tah kieu Bah. Si Yoga teh kapanggih jeung si Seli di kebon